Para mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju luna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna teh nincak bagian ka 103. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang dugemakeun hapunten anu kasuhun. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun. Atuh salajengna para mitra sadaya, lamun para mitra sadaya bade ieu cenah para mitra sadaya atanapi katingali aya nu ragrag kitu di luhur koleang ragrag para mitra sadaya koleang ragrag cenah kitu mangga ta eta kecapakan deurna koleang ragrag para wargi sadaya. Nah, tanapi da aya koleang hiber bedaya koleang ragrag margi ngoleang teh kahanap bener-bener biasana para ragrag kahanap kitu nya kitu para mitra ai kaluhur mah cenah naon teh ngapung kaluhur teu disebut ngoleang teu disebut koleang kaluhur mah berbeda tapi obi koleang teh kahanap kitu kecapangan deurna. Mangga dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian ke-103 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun para wargi ayeuna nincak bagian ka-103. Sakumaha nu kauninga harita di lembur Cibonteng keur tatan-tatan. Maksad sareng tujuan ngajagi segala kemungkinan ku ayana si Ruhya jeung Aki Jumin parantos bebas. Kitu para mitra nuwutkeun katerangan di Desa Cijaha. Kitu diantawisna mangga urang teraskeun hanca dongengna. Naha harita teh Aki Jumin sareng si Ruhya ngajorag deui ka lembur Cibonteng atanapi henteu mangga urang sami-sami Bandungan wae. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Ki Leuksa dina bagian ka-103. Hocapkeun para mitra sadaya, liwat wanci magrib di sisi lemur geus siap sadia rona numak samakta pakarangna. Meunang ngatur Pak RT jeung Ading, digarduh-garduh rona geus tatan-tatan pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Bisi Aki Jumin jeung Ruhya tereh-tereh datang ka lembur Cibonteng. Sedengkeun kula warga mangkurip geus dipepelingan ku Pak RT. Sangkan ulah aya nu wani ngulampreng wanci peuting bisi didodoho ku musuh. Atuh iwati kacai teu kungsi barijil deui ti mimiti preup poek oge. Mangkurip sakula warga ngaringkeb maneh di imah. Kira-kira wanci sareureuh budak kaayaan lembur beuki geueuman. Mata keung jeung matak sieun padahal kaayaan langit rada robah. Ayeuna mah bengras jeung loba bentang atuh peuting teh aya cahayaan. Henteu meredong teuing jiga pas sosore. Tapi nya kitu kalah ka matak namahan geueuman ari sabab ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung. Ditema ku sora angin anu ngahguru handaruan. Tapi tatangkalan jeung daunna ge taya nu oyag. Hal ieu teh matak ngaruntagkeun kana hate nu keur ngaronda. RT, kumaha ieu teh geus beda rasaan ieu? Peuting teh keung jeung geueuman ieu. Matak lalawang jeung hariwangnya ka angin ngaguru handaruan tapi pucuk daun kalapa aya nu oyag daun-daunan sejen caricing deui aya naon atunya ieu nya ceuk Ading nyarita ka Pak RT harita aya di garduh rona di sisi lemur beulah kidul baturna aya opatan harita kabeh di dinya ngariung bari tatan-tatan pating pelenyun udud jang mangi rada keung ieu wayah kitu ye tapi ulah kapangaruhan ku sieun lah bisi kagoda ke nu baris ngabudak-barik sumanget urang sarta matak jadi panghalang kena. Pokona mah kana kajadian sing sakur anu aya patula patali jeung urusan ngajaga keamanan lembur urang kudu giatkeun. Keun sing karuat we sugan teu matak naon-naon. Pokona mah satungtung Aki Jumin can katebak deui ulah waka ngaroba siasat tetep kudu ngajaga kalayan siaga. Bisi aya musuh nu asup ka lembur bawa kunaon majang ceuk Pak RT. Memang rada geumpeur manehna oge. Da kaayaan teh asa beda jeung biasana bulu punduk pating puriding sakujur awak pating sariak kalembur kawas loba jurig jarian set atawa setan siluman barang keur ngarobrol kitu teu kanyahoan ti mana datangna di langit jadi loba manuk gede pating gayabag bari di sarada pating karoak kawas manuk julang
puguh sararea meni ngarenyag panon melawang ka langit netep manuk anu pating gayabag. Pabuis matak lieur nu nempokeun sorana pating karoak patemalan jeung sora jangjang nu pating garebos. Matak lelenyapan jeung gegebegan geus kupuguheun ari bulu punuk mah sararea ge muringkak meni ngawigwig. Nu kara nu ngarasasieun teh sakur anu ngarona peuting eta beun anu ngarasasieun sakur nu ngarona peuting eta sabab sararea nyaho kana kaayaan kitu. Aduh, kumaha nya Pak RT nya tingali tu manuk jurig meni pabuis kitu, ceuk Ading. Bari nonyuk kaluhur mun beurang mah beungeut Ading bakal katarapias lantaran reuwas jeung sieun kabina-bina. Nya jangkeun bae sing tenang we lah. Manuk naon atuh teh nya? Manuk culang sigan mah Pak RT tapi sorana aneh. Bacing karoak kitu nya. Ading nyarita bari tetep tanggah nitenan puluhan manuk anu pating gayabag. Mata keung malah sakurona nu aya di dinya kabeh tanggah. Wah, moal buru manuk siluman tah majang. Beda kalakuanana geuning. Jeung sorana mata keung kukurayeun. Hi, nah kalemur urang jadi loba nu kieu nya. Rek aya naon atuh nya? Ceuk Pak RT bari ngusapunukna. Nu karasa ngawigwig asa kanel jeung pating sariak panas diris. Ari Ading teu nema deui. Panon melong ka langit lantaran manuk-manuk teh kawas nu dikomando. Kabeh hiberna maju ka kaler meningaleut geus di kaler malik ka kulon bari tetep di sarada. Sanggeus dipisah sisi lembur beulah kulon malik deui ka wetan. Tuluy muter luhureun lembur bari teu reureuh di sarada. Atuh urang Cibonteng taya nu ngarasa keung. Lantaran hawanci harita teh para mitra peuting dina kaayaan kitu loba kajadian aneh estu mata kukurayeun bulu punuk. Kalakuan puluhan manuk itu kajadian teh kira-kira setengah jam. Rona daya nu liar kabeh carolohok lalajo manuk teu aya nu luak lieu buguh we mun aya naon-naon deui teh moal mata kanyahoan. Kabengbat kula lampahan manuk-manuk nu memang aneh jeung matak lalewang. Harita ge kitu di jalan beulah kulon aya nu leumpang duaan. Aki-aki jeung budak ngora nu tayalian Iwati Ruhya jeung Aki Jumin. Masuk ka lemburna kieu narek mapai jalan atau arek norobos ka kebon. Sabab di sisi jalan mah ya garduh rona teh teh, ceuk Ruhya. Samemeh asup ka lembur tapi geus deukeut pisan. Tong bingung tuturkeun Aki sing ati-ati. Ngan omat leumpangna ulah ngaluarkeun sora, ngarah teu kadengin kurona. Aki yakin maranehna moal malire kana naon-naon. Tu tempo di luhur tuh. Aki Jumin tangah bari nunjuk ka Ruhya nu tangah.Uluh, ini loba manuk ieu manuk naon nya? Tong loba omong ieu tuturkeun Aki ngarah tereh tepi. Ruhya teu nema deui. Tuluy leumpang tukangeun Akina. Panon rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Nu leumpang dipilih ku sora jangkrik dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik. Beuki lila beuki deukeut ka garduh nu aya di sisi lembur. Harita aya rona limaan kabeh tanggah lalajo manuk nu pating gayabag di awang-awang. Atuh basa Aki Jumin jeung Ruhya ngaliwat teh kabeh ge taya nu nyahoeun. Estu ning jongjon nempokeun manuk, ari manuk-manuk jiga nu ngahajakeun. Kalah mota hiberna nyieun gerakan-gerakan nu matak hookeun nu lalajo. Akhirna Aki Jumin jeung Ruhya tarpi ka pakarangan Imah Mangkurip. Teu aya gangguan jeung teu aya nu manggihan, lain teu aya jalma ngan kabeh tarangah ka luhur. Lalajo manuk teh salamet salamet para mitra nu duaan teh tarpi kalayan salamet ka pipir Imah Mangkurip. Areureun tuluy marelong kana bilik bari ngadedengekeun kaayaan di jero imah. Jempling ki nah raya atawa eueuhnya. Kumaha yeuna ieu kieu? Ruhya ngaharewos ka Akina, meuni teu sirikna ditompokeun kana ceulina. Lamun teu kadenge sorana kudu katempo jerimna. Ku ceuli teu katangkep aya eueuhna, ayeuna cobaan ku panon. Tong ka jero, ceuk Aki Jumin bari nunjuk kana bilik. Ruhya asa diingetan buru-buru ngadeuketan bilik kalayan ati-ati. Tuluy noong meuni nogel breh di kamar nyinining aya nu keur sare tiluan. Kabeh murungkut disimut ku samping kebat. Atuh bingungeun Ruhya teh tuluy balik deui ka Akina. Yang lain kamar nyinining sebelum sarena aya tiluan ngajajar. Kumaha mun geus kieu ki? Ruhya nanya bari ngaharewos. Teang ka kamar sejen aya sabaraha kabehna. Sok gancangan bising kaburu aya rona manten. Aki Jumin marentah teu talangke Ruhya buru-buru neangan kamar sejen. Ditoong kalayan ati-ati breh manggih kamar hiji. Eusinangan saurang ngajepat keur sare tapi lalaki. Yakin Mangkurip nu keur sare hate Ruhya ngageremet keheul hayang males. Tapi mun ngaheulakeun eta, nyinining bisi teu hasil akhirna noong deui di tempat sejen. Breh di tengah imah aya nu sari ngajepat eta teh bioon.
tapi Ruhya teu bisa neguh nuker sare manehna bingung. Lah, mana nu bener ya? Naon sabab nu sare teh ayang-ayangan? Ari nu sakamar tiduan saha atunya? Ceuk hate Ruhya. Tuluy ngadeukeutan ka akina sarta ngalaporkeun hasil panalung ti kanana. Ayeuna kieu, mane asup ka jero imah ngaliwatan jendela. Nu sare disirep ku aki sangkan teh nu nyaring. Pilih nyinining sarta ulah ngaganggu kanu sejen sok jalankeun. Ceuk Aki Jumin tegas. Manehna hayang buru-buru kabur bari mawan nyinining. Bisi manuk-manuk haliber kanu jauh nu akhirna Rona saladar deui kana tugasna. Beres kieu lah. Sok atuh gara sirep kuring rek asup ka jero. Serepet Ruhya ngalugas bedog. Harita keneh nyoke jandela ari Aki Jumin matak aji sirep. Hilibir aya angin leutik ngajajabkeun pangawasa Aki Jumin ka jero imah. Mepene nu sarare beuki tibra jeung poho kana naon-naon. Ari Ruhya sakedeung geus hasil nyokel jandela kalacat ungah. Kana jandela meningan sakila. Jiga geus tuman ungah ku cara kitu, ari Aki Jumin ngadaguan di luar bari taki-taki pikeun ngajaga sagala rupa kemungkinan bisi aya musuh nu teu kanyahoan datang. Kocapkeun Ruhya harita teh para mitra, geus aya di kamar nyinining tapi kacida kagetna. Lantaran anu sare tiduan awewe wungkul, Ruhya panasaran tuluy ngetayep lalaunan ngadeuketan kanu keur sarare. Simut anu nuruban beungeutna disingkabkeun breh kabeh sarupa pisan. Gaya nu dipicin sasir es tuning sarupa tiluanana para mitra. Alah, aku mah ieu teh nya. Ilmu naon nu digunakeun ku sini teh? Cilaka aing mah tak bingung ya. Ruhya kacida bingung. Manehna ngupat jeroning hate ngarasa heran nu taya papadana. Sabab saumur nyunyuhun hulu cenah para mitra kakara harita aya jelema nu sarupa ti satilu-tilu menit taya bedana pisan. Tapi Ruhya sadar. Manehna ngan boga waktu saeutik kudu digunakeun anu sahade-hadena. Ulah beak teu puguh. Kabeneran harita teh para mitra. Ruhya inget. Manehanana para mitra. Mikir dina uteukna tuluy ka tengah imah mending katayep. Rek ngabuktikeun jeung ngayakinkeun hasaha nu sare di tengah imah. Barang breh tetela inungna nyinining nyata Nabi Oon. Ruhya teu ngaganggu tuluy asup ka kamar mangkurip breh nempo mangkurip nu sare tibra. Jorojoy niat jahat datang deui hayang ngabinasa ka mangkurip. Tapi kaburu sadar yen kalakuan kitu matak jadi racun kana niat anu sanyana. Atuh saja batik kitu lamun nyinining laksana ngahiji jeung manehna tangtu kasebutna ge mitoha ka mangkurip teh. Daya gunana aing ngalakukeun teu puguh. Tujuan aing mah ngan hayang sarupa, hayang maling deui nyinining. Keun wae si kurip lah cenah sare tibra. Kitu ceuk hate Ruhya tuluy bijil deui ti kamar mangkurip. Sup ka kamar anu hiji deui teu aya naon-naon iwati pare satumpukan. Eta teh goah Ruhya bijil deui asup ka dapur taya nu aneh iwati parabot dapur. Tungtungna asup deui ka kamar nyinining di dinya ngajanteng sakeuleung. Mana nu aslina teh nya. Nu keenca atuh kadugu atawa nu tengah. Aku teh nu tengah ah. Asa ieu teh Ruhya ngaragambang ka nyinining nu tengah. Dipayang dibawa keluar jeleng luncat slek nincak lemah di papag ku Aki Jumin. Ayo jangan urang kabur ti dieu. Keun laki. Ruhya bari ngaraneg panon melong ka akina. Aya naon itu? Tujuan ngan hiji maling nyinining pan. Tapi ke nyinining aya tilu kuring nyokot nu tengah ieu. Can yakin aya teh asli atawa lain? Ceuk Ruhya bari neuti. Lain di dia tempatna pikeun ngayakinkeun mah ayo kasih silmur. Ngada aman. Mun geus yakin salah urang balik deui. Aki Jumin tuluy lempang ningalkeun imah mangkuri. Ruhya kapaksa nuturkeun bari mayang nyinining. Kaayaan simpe Ruhya ngahegak cap. Para mitra anu mulya, tekung silila datang ka sisi lemur anu simpe. Reg Aki Jumin eureun tuluy mali ka Ruhya nu masih keneh mayang awewe. Adi urang teang bana nu asli. Nah asli atawa eueuh lain ye. Aki Jumin ngarampa buuk nyinining dicekel tungtungna bari diparancahan. Na atuh goak nyinining teh ngoceak bari kekejet siga nu kakara. Sakarat. Les nyinining leungit ngajanggelek jadi orai hideung. Menina gurubug Ruhya reuwas nu taya papadana. Orai dilesotkeun ngagubrag kana lemah buringkal rek kabur. Tapi Aki Jumin rikat newak buntutna kep dicekel pageuh pisan. Ontong kabur sia aing moal bakal ngaleupaskeun sia deuleu. Lamun sia can ngabejakeun Rusiana ka aing. Saha ngaran sia jeung urang mana asal? Aki Jumin nanya bari kekerot nahan amarah. Jeung teu elat mapatkeun jampena. Ampun.
kuring mah halama bangsa siluman asal tigu hapeteng. Ampun ulah disiksa, kuring ampun. Cek eta orai. Tetela nyiman halama pangawal nyinining teh. Puguh Aki Jumin jeung Ruhya meningah ulang ayeuna mah ngarti kana kajadian nu geus kaliwat. Ingan kuring katipu wae da ieu jurigna ye podaran kieu lah. Kumaha ngahalangan wae kana maksud kuring? Ruhya kekerot. Tuluy ngalugas bedogrek ngadek orai hayang mulangkeun ka nyeri. Ulah kitu ujang. Moal aya hasilna. Ulang moal bisa maehan siluman. Ulang sinaman toga ieu mah. Ulang bebareng anjing nyinining bari noge. Ceuk jimaju Aki Jumin bari ngareret. Tuluy melong kana orai pokna. Sia teh pernah naon ka sinining. Naon sababna ngahalangan kana niat aing geus. Geus 2 kali ngagokan da hayang modar sia. Mung kuring mah mung modar. Leuwih hade kuring mah balik moal pipilueun deui. Kana urusan manusia sanya mah kuring teh pangawal agan ini. Nu satia. Anjeunna nyaah pisan ka kuring tak kitu. Cek man siluman bangun sedih. Maneh hayang kena ulun kumawula ka nyinining tapi sieun ku Aki Jumin kapaksa milih balik. Oh kitu paingan atuh. Awas sia mun ngagokan ka aing tan wani sia bakal dihukum 1000 tahun ku aing. Moal menang bebas ngider, ayeuna pilih ku sia. Mending dihukum atau mending init ieu lembur. Mending init kuring mah keun bae kuring marek balik ka nagara. Moal ngahalangan deui kana niat anjeun asal ayeuna kuring dibebaskeun jeung dibere kasempatan pikeun balik ka nagara. Tak itu pamilih kuring mah. Cek man siluman. Meninggal leungis maneh ngarasa soak ku ilmu Aki Jumin. Tebogeun heula jirim sia nu sanyana. Siluman naon sia? Las ora hideung leungit celeg ngajanggelek jadi hiji makhluk nu kacida matak sieun. Meninggal leungis maneh ngarasa soak ku ilmu Aki Jumin. Tebogeun heula jirim sia nu sanyana. Siluman naon sia? Las ora hideung leungit celeg ngajanggelek jadi hiji makhluk nu kacida matak sieun. Kuluna gundul jeung tanukan hunturan ngeteng sihungan. Mata bolotot semu nolol beuteung bucitrek buluan suku jeung leungeun rangoas kukuna paranya. Ieu wujud kaula nu asli, kaula ti nagara Guha Peteng, ceuk man siluman. Bari melotot ka Aki Jumin suku ngangkang, teu napak kana taneuh atuh puguruh ya colohok bengong sakujur awak panas tiris. Syukur. Ayeuna aing nyaho ka sia-sia teh rakyat Prabu Anom rarang kancana. Halik ningkah bising diduruk sia ku aing. Sabab aing nyaho ka ratu sia. Cek Aki Jumin nu memang apal kana jujutan bangsa siluman. Atuh mending ngoceak man siluman sieun jeung ngarasa panas. Las jirimna leungit kadenge jejeritan dibarengan ku sora angin nu ngaguru. Handaruan kadengena puguh ka ayan lembur Cibonteng beuki geueuman. Rona jeung jalma-jalma sejen ngarasa soak teu aya nu wani ngulampreng. Hasil euy Ruhya. Modar ayeuna siluman nu ngahalangan kana niat urang teh. Yu balik deui mun pengaman keneh. Urang nyulik nyinining ayeuna mah kudu hasil. Cek Aki Jumin ka incuna. Ngarasa bungah lantaran jadi rereget geus kanyahoan sarta kabur. Tapi ki sarua nyinining teh aya keneh hiji deui. Aya 2, kumaha mun ke salah deui nyokotna. Pilih atuh nu aslina ngarah teu loba hipiceunan waktu. Tuduhan ku Aki mana nu aslina? Cek Ruhya. Bisa we mun milih nu asli tapi bakal ngaributkeun ka urang Cibonteng. Nu artina sarua jeung maling bari bebeja. Kulantaran kitu ayeuna paling hiji deui kumaha ke jadina. Ke urang jajal di dieu urang pilih nu aslina. Jawab Aki Jumin tegas. Yo turun ka ditu deui ki. Yo urang paling ngeumpeng aman keneh. Bral duana namia ngajugjug deui ka imah Mangkuri. Laleumpang semurusuh dah hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Sedengkeun kaayaan di lembur Cibonteng masih keneh geueuman siga tadi. Lantaran manuk-manuk anu pating gayabag di awang-awang can leungit. Malah kalah matak nambahan heran pikeun ulah lalajo. Sarerea teu inget kana naon-naon carolohok siga nu keuna ku tenung, lalajo manuk nu pating koreak bari pating gayabag hiber. Dina kaayaan kitu Ruhya jeung Aki Jumin geus tarpi deui ka imah Mangkuri. Datang tetep aman, teu aya nu manggihan, ari jandela kamar tetep muka, da can kungsi ditutupkeun. Montong miceunaan waktu terus naik sarta cokot saurang. Mangagi kalacak Ruhya unggah kana jandela. Celek lincak palupuh di jero kamar katayap ngadeukeut anu keur sare. Harita tinggal duaan anu sare teu usik-usikeun aku sirep Aki Jumin. Ruhya laluasa gap kanu di sisi belah kaler tuluy dipayang dibawa keluar. Sanggeus aya di hareupeun Aki Jumin, teu kungsi cacarita heula, berengbeng duanana lalumpat ka sisi lembur murut tempat nu tadi. Akhirna tepi kalayan aman, reg duanana areureun. Ruhya meningah hegak nu dipayang teu usik-usik.
Dia urang jampean deui. Na ieu nyinining atawa siluman anu nyeliburi. Urang waras sakalian ulang halangan we ka urang, ceuk Aki Jumin. Bari malik ka Ruhya ari Ruhya tuluy ngagoler heula. Ngagolerkeun heula Nyi Mojang, sabab bisi kajadian kawas tadi. Mojang robah jadi orai gep Aki Jumin nyaka tungtung buuk, bari tuluy dijampean mapatkeun ajian pikeun ngagua Rusia siluman. Para mitra kaum dang, sanggeus rengse mapatkeun jampe pamakena. Korejat Nyi Mojang nu jiga nyinining teh hudang, purileng matana molotot semu hurung. Herang kawas mata maung ari beungeut beuki lila beuki robah. Teu jiga nyinining tapi matak pikasieun, huntu manjangan tarang beuki hideung irungna jiga ngalelep ka jero. Ari panonolol lila-lila cileg salin jinis jadi makhluk pikasieun, teu beda jeung nu ti heula ngan ieu mah buukna panjang ngararumai, ngariringkik jiga jurig jarian. Eta siluman seuri panon buburilakan ka Ruhya para mitra sadaya. Atuh harita teh ragamang leungeuna ngeranggoas rek ngerekep. Meni ngalenyap Ruhya cileng luncat ngajauhan bari ngadegdeg. Ki, tulungan galak ki meureun ki. Alah, ki, galak ki, tulungan ki. Cicing Ruhya. Ulah gugup ulah ribut euy bisi gaya musuh. Ceuk Aki Jumin manehna rada reuwas lantaran ieu mah ngajerit siluman teh. Kalah seuri mata kukurayeun. Hapunten henteu ngajerit kalah ka seuri mata kukurayeun jiga nu ti sieun. Ruhya mundur beuki jauh panon muraleng ka siluman. Siluman seuri deui beuki lila beuki tarik, ngirung mata kukurayeun kelebug aya angin meni ngaguru handaruan. Kaayaan lembur Cibonteng beuki geunyeuleng tapi keueung. Bareng jeung kitu manuk-manuk nu pating gayabag di langit pating koloyong, notong kana lemah kawas nu sieun ku sora angin. Pangawasa Aki Jumin siga aya nu ngalayanan, aya nu ngaduan sina leungit. Eta kajadian kanyahoan ku Aki Jumin memang karasa pisan ku manehna oge. Urang ngajar sia. Salah dewe nyokot nyinining teh Ruhya. Ieu mah awewe siluman keneh euy, ceuk Aki Jumin bari neuteub ka siluman nu masih keneh aya di dinya. Ngajirim merek ngerekep ka Ruhya. Nya ki, galak ieu di sok atuh geurawara ki. Ulah lila teuing ngantepna lah, ising kaburu aya musuh manten, ceuk Ruhya bangun gemes. Hayang geura ngawara siluman nu geus ngahalangan kana paniatanana. Aki Jumin ge teu ngomong deui, da memang kaharti eta siluman teh teu meunang di lila-lila. Harita para mitra jeung ulah diantep karepna datang tu moal aya bedana jeung anu ti heula. Harita kene Aki Jumin mapatkeun jampe pamakena pikeun ngalawanan siluman nu harita aya di dinya. Barang cacat mapatkeun jampe pamakena. Koceak siluman ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Bakat ku panas jeung nyeri teu kuat narima pangawasa Aki Jumin anu memang tohaganaker. Harita ku siluman tulung-tulungan. Man siluman harita nu aya di dinya tuluy kabur ngajauhan Ruhya, cerit-cerit kadenge kokoceakan beuki lila beuki jauh. Dibarengan ku ngagerungna sora angin anu beuki jauh beuki sea, sora munggah ngaguruh jeung deui kacida mata keueungna sabab manuk anu pating gaya bagde reang di sarada. Tungtungna les sora nu jajeritan leungit. Sora angin leler manuk-manuk ge jempe nu tadi pating gaya bag di langit ayeuna teu aya naon-naon. Iwati lalai badot anu nyameran reungit atawa rametu. Olah, jempe ki kumaha ayeuna ki? Ceuk Ruhya bari neuteung. Ulah kapalang, yuk. Paling deui anak si kurip. Ayeuna mah moal anu ngahalangan geus kalabur, moal anu ngaganggu yakin anak buah siluman di gua kepeteng tadi. Sok leumpang di Ruhya aki paneuli. Nama tuh mumpung penting keneh Pak? Ye, jawab Ruhya bari tuluy leumpang dituturkeun ku Aki Jumin ngajugjug ka imah mangkuri. Tuna sakedeung lalampahan Aki Jumin jeung Ruhya. Ayeuna kocapkeun deui Pak RT jeung Ading. Nu kakara sadar kana kaayaan sabada leungitna manuk-manuk anu pating gaya bagdea. Sarerea ge harita teh eling, teu pating polohok ka langit tapi pating lalieu ka gigir. Alhamdulillah. Leungit geuning nu garelo teh jang. Tapi mang jadi inget ka mangkurip sok sieun aya balai we tumiba, yu urang tempo yu. Sabab geus lila can aya dilanglang-langlang ku urang, ceuk Pak RT bari nangtung. Tuluy babatek heula meuni pacarangkeul, utamana mah beuheung meuni asa heuras. Mun Pak RT abdi ge inget ka nyinining sok sieun aya nu maling we, temal Ading. Da nyaan manehna leuwih melang ka nyinining, bisi aya nu ngiwat deui mangkani bieu tas aya nu matak sieun, bisi kajadian jiga bareto
tuluy singkil reka imah mangkurip. Iwa tu jang urang ini jang. Ari Mang Didi jeung Aki Ilhama di dieu nya. Kade sing hati-hati ngajaga di dieu bisi aya naon-naonnya. Pak RT memeh ini teh para mitra papatah heula karona nu di dieu. Sanggeus tarap ti tuluy init ngajugjug ka imah mangkurip dibarengan ku Adi. Kaayaan lemur robah deui jelas jiga sasari. Sora jangkrik menireang ditema ku sora cihcir atawa cari cangkas. Sakapeung aya simet gadung nu disada dina tangkal jambu batu. Harita langit beuki lenglang bentang baranang di langit kulabu mapaesan peuting anu jempling. Duh, adu mah teu geunah HTW Pak RT lah. Ingat wae kana kajadian bareto bisi ayeuna kajadian deui ye. Boboaya kajadian deui Pak, ya naon atunya itu nya. Udah lu pikiran goreng jang dading. Mending urang buktikeun heula aya naon di imah mangkurip, sugan we kanyahoan ku urang duduaan. Ceuk Pak RT bari jongjon leumpang ngajugjug ka imah mangkurip. Barang jol kahareupeun imahna gebeg Pak RT ngarenya greuwas. Reg eureun heula panon melong ka pipir imah lantaran nempo cahaya cempor anu bijil ti kamar ngaliwatan jendela nu muka. Naon Pak RT? Ading coloho tampo ka pipir imah. Jika aya cahaya cempor keluar, atuh ditulakan jendela sakitu sing urang sampeurkeun jang. Pak RT meuni teu sirikna luncat. Hayang tereh tepi kana deukeut jendela ading nuturkeun bari hatena lelinyapan. Jajantung ratu globa kahariwang. Sanggeus tepi ka pipir imah duanana colohok bengong lantaran jendela yakin muka sarta kaciri aya tapak ngaruksak. Cempor nu aya di kamar kakalicesan katebak ku angin leutik. Anu ti luar untung teu pareum oge. Waduh, aya bangsat dewe jang heuh jang. Tangtu si Ruhya atau Aki Jumin geus datang deui ka dieu. Cing tembok ka jero jang, aya eueuh nu nyininingna. Mangapa? Ading teu leleda terekel naek kana jendela. Tuluy nempo ka tempat sare nyinining tetela aya keneh sare meuni tibra kerek. Ading panasaran tuluy ngatayep ngadeuketan hayang sidik bisi nyalahan. Tetela bener nuker sare tibra teh nyinini. Ading teh para mitra ngarasa heran teu ngarti ku kaayaan harita. Tengah peuting tapi jendela muka ari nu bogana sare tibra. Heran aing ye. Nah kunaon atuh ieu nya teu ditulakan atawa kumaha? Asa mustahil lamun teu ditulakan mah. Da moal nepi ka muka kieu atuh. Bener dibejakeun ka Pak RT ah. Nah kudu kumaha mun geus kieu ye? Ceuk garentes hate ading. Bari tuluy turun deui ka pipir imah gancang nyampeurkeun ka Pak RT. Teu aya tah para mitra aya eta teh. Tuluy ading nyarita ka Pak RT. Pak RT da nyinining mah aya sarta barang teu aya robahna. Teu aya tapak-tapak bangsat. Kumaha pami parantos kieu nya? Pak RT ngahuleng sakedeung. Manehna ge ngarasa heran tapi bubuhan uteukna cerdas sakilat manggih akal pok nyarita ngaharewos ka ading. Tangtu aya bangsat. Tapi kabur-kabur ka gebah ku urang. Yuk, urang nyebut heula susuganan manehna datang deui. Sok kencangan. Nya bener pisan Pak RT yuk tuh. Tuluy duanana patinggal leos bari dongko ngaras teu kanyahoan ku batur. Harita ading jeung Pak RT muruk ka hiji tempat nu bunyi. Nu sidik kapal lebah dinya kalayan aman. Teu lila geus tepi tuluy duanana nagong. Saya mah bebeja karona Pak. Mun aya naon-naon bakari ngepung. Cek ading ngaharewos ka Pak RT. Panon melong kana jendela teh Pak RT kerung akhirna ngomong omongan ading ka harti. Beres jam buru-buru atuh bejan batur. Kade sing bisa leumpangna ulah nyurigakeun ka musuh. Keun di marek ditalingakeun ku Mang. Mono Pak RT kadenya. Ulah syuting mun abdi teh canda sama. Ngara bangsat katewa. Cek ading bari tuluy lumpat jalan milihan kanu rada buni jeung poe. Malipir ka sisi imah batur tuluy ngajugjug ka garuh rona rek ngabejaan ka babaturanana. Para mitra kaum dangu, Pak RT tetap diuk didinya nalingakeun ka palebah jendela kamar. Bari hatena rada deg-degan jajantung ratu sedengkeun reungit meninapu. Kawas nu atoh aya jelema kadinya teh, Pak RT ampir-ampiran kawalahan. Damun teu inget kana kaayaan nu beurit mah hayang nepakan reungit nepi ka bubuk, tapi ngan semet diusap bari hate gregeteuh. Heuleut sawatara waktu memang taksiran Pak RT teu nyalahan. Sabab Aki Jumin jeung Ruhya datang deui leumpang bangun tenang. Boga rasa yen dirina aman datangna ti beulah kidul. Menipating gandeang bari gadangah, kawas nu ngarasa yakin yen bari sah. Tengah geuning liu bangsatna ye. Salah hoeng Aki Jumin jeung si Ruhya. Ayeuna kapalingan apal kana dedeganana. Ceuk Pak RT bari mureleng kanu duaan. Jajantung beuki motah panon teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sidik kana rupana. Pak RT geus beuki hariwang bae lantaran nu duaan beuki deukeut kana jendela kamar.
Ari ading can aya datang puguh jadi samar pola. Bisi musuh kabur mangkaning rek dilawan ku sorangan mah teu wani, akhirna ngahuleng bari ngawaskeun kana duaan. Waduh, mun teu kaburu datang rona ieu cilaka ieu. Musuh bakal kabur. Mangka tewak sigana mah. CKT Pak RT bari ngeleper kawas nu kabulusan. Ngeleper lain sieun tapi akibat nahan amarah. Dalam teu inget kana temah wadi marek ditarajang ku sorangan, ngan untung kaburu sadar yen tindakan nu gagabah temahna bakal silap. Aki Jumin jeung Ruhya akhirna tepi kanu dijujug. Reguanana eureun ka tempo Ruhya ngareret ka Aki Jumin. Tuluy silih unggeukan barang Ruhya rek naek kana janela kurunyung ading datang ka gigireun Pak RT. Rona geus ngepung di tempat, tunggal madhab geus dijaga ku Rona. Kumaha bangsatna? Cek ading tuluy ngahega. Beuni bungaheun Pak RT lantaran nu dipikahi reuang teh leungit saharita. Syukur jang tu tempo tu, yuk urang sampeurkeun. Pak RT nangtung kalayan teu nunggu jawaban. Tuluy muru ka palabah Aki Jumin jeung Ruhya. Dituturkeun ku ading nu kekerot nahan amarah sabab yakin aya musuh. Tekung silila para mitra Pak RT jeung ading nepi kadinya. Bareng jeung Ruhya nu geus nincak ku sen jandela gero Pak RT ngagorowor. Bangsat, montong gerak sia, mun gerak modar deuleu. Kabeg Aki Jumin ngarenjang. Malah Ruhya luncat kaluar, siga nu gugup untung teu ragrag bakat ku reuwas, duanana ngajanteng ka pipir imah. Ngajanteng di pipir imah bari ngareret ka palebah nu ngagorowo. Jeleng-jeleng Pak RT jeung ading laluncatan megat pijalanan musuh. Samemeh Aki Jumin gerak Pak RT ngagorowok ditarik manteng. Ngetarik pisan manteng. Rona maju aya musuh. Kitu pokna bari ngalugas bedog. Tekung silila rabul Rona ti unggal jurusan. Bari ngalabar-ngabar bedog jeung aya nu mawa gegendir katut pakarang liana. Pating gorowok ti unggal pojok silih bejaan jeung baturna. Kaayaan di dinya ngadak-ngadak geunjleung lantaran Rona teh geus ngariung di dinya. Ditambah ku jalma sejen nu kageingkeun milu ngepung ka Aki Jumin. Maju bangsa di balawetan kepung. Pak RT merede komando para mitra sadaya. Atuh berebet Rona teh lalumpatan ka beulah wetan. Sora meniseah jaba-joba pating gorowok mata ketir. Pugu Aki Jumin jeung Ruhya meuni hareugeun meunang sawatara waktu mah teu bisa gerak sarta teu bisa nyarita. Kalah si reret bari ngajanteng tuluy luak lieu kawas nu neangan jalan kabur. Tapi sanggeus nu ngepung beuki rapet Aki Jumin sadar kana kaayaan. Pok ngomong ka Ruhya. Ya, cilaka euy. Waktuna keburu beak euy. Mitra sadaya.